tadina teu bisa maca Fathul Muin ditungtun ku kiai jadi bisa leutik. Tadina teu bisa maca tafsir lantaran ditungtun ku kiai jadi bisa belum apa-apa. Nu paling hese teh nungtun santri, nungtun masyarakat, nungtun umat. Tina henteu nyaho ka Allah jadi nyaho, tina nu henteu ikhlas jadi ikhlas, tah nungtun eta nu hese. Ku ayeuna sakitu ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu, hiji perhatikeun urang hirup di alam dunia sing nyaho jalan. Sing hade jang balik urang nomor kedua teangan panutan kiaina nu bener-bener ikhlas nungtun urang tina teu nyaho ka Allah jadi nyaho, nungtun urang tina teu bisa ibadah jadi bisa, nungtun urang tina teu ikhlas jadi ikhlas. Mantap tingali panutanana lamun masih keneh nukerkeun hukum jeung dunia, nukerkeun agama jeung dunia, ulah harap bahwa agama bakal luhur. Hiji di lembur urang, di daerah urang, di negara urang, bahkan di dunia, lamun masih kena tuker jeung dunia moal maju. Sakitu ala kadar malam ieu urang kukumpulan jang nyaho jalan eueuh deui hiji-hijina pondok pesantren jeung majelis taklim. Isuk pageto awas terakhir urang di jero rahim keluar ke alam dunia pepeta neangan jalan keluar roh urang balik deui cabut set lamun kuarina nyaho ka Allah roh urang bakal babalik ka Allah. Lamun kuari teu wauh ka Allah roh urang moal wauh jeung Allah. Maka roh masa geusna kaluar aya tempatna, awak urang mah dibawa ka leuweung. Saha itu Kiai Asba paeh, saha itu Kiai Haji Bahri paeh, saha itu Lurah Modar, saha itu RT Koit, saha itu Haji Pendi ngejejes paeh kabeh. Nah ditutupan kan kutaneun pocong urang dibuka yasupkeun ka kubur ieu dibuka jadi tempelkeun terus pakai tataban plak 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 ya Allah tutup pakai taneuh sapoe dua poe tilu poe empat poe lima poe seminggu ngagedean kan awak urang bekah 10 poe 15 poe mulai melentis tek jadi nanah getih 15 poe hancur anu kuari diwedakan we dakan isuk pageto bakal aya nanahan 15 poe 20 poe uyak di dia teh bilatung di dia bilatung awak urang nu kuari dibangga-bangga dipandian make sabun dirapih-rapih bajuna ge teu meunang salah sikat gigina ge teu meunang anu njore saeutik woh segala rupa ieu diurusan awak urang saha poe sapoena diurusan dipandian diurusan gering saeutik diobatan gering saeutik diobatan horeg isuk nama isuk bakal ku bilatung. Ingat bilatungan awak urang sageulis saha bintang film kubur bilatungan, sagagah saha jenderal kubur bilatungan, sakaya saha di alam dunia kubur bilatungan. Nu diurusan awak unggal poe kurang isukna bakal bilatungan bae di jero kubur. Nu aman roh urang cabut wauh tetadina keur di dunia na ngaji ka kiai nyaho ka Allah nyaho ka Kangjeng Rasulullah
balik ke Allah aman. Awak mah di jero kubur beah ku bilatu, tapi roh urang mah senang-senang. Nu bahaya urang ngurusan awak doang, roh urang teu wauheun jeung Allah. Kafir misalnya, munafik misalnya, musyrik misalnya. Atuh ieu roh urang kaluar teh teu wau jeung Allah. Nya disiksa, nya awak acak-acak. Nah, jang introspeksi salila hirup urang di alam dunia sing hade. Urang bakal balik, awak urang di urusan unggal poe, tapi lamun rohna teh di urusan cilaka 12. Nu paling hebat, rohna diurus, awakna diurus. Awakna diurus, jang salat, jang ibadah. Rohna diurus sampai talar Quran, sampai unggal peting zikir. Maut set kubur, awakna di jero kuburan lamun awak kurang talar Quran moal wanin bilatung. Ulah talar Quran Yasin be, urang talar Yasin. Tapi talarna beneran. Kubur. Surat Tabarok talar urang, Waqiah talar urang, kubur. Gali deui moal daekeun bilatung. Kamari kula katapuan anu di Cengkareng teh kaderes anu pernah kuburanana digali karena perlebaran jalan masih beleger. Anakna kan kamari silaturahim ke Cilongok. Kukula ditanya, itu bapak suka apa itu ya di wiridnya dulu? Cuman ngajar ngejah doang. Alif jabar a, beja berba aba, beja berta, beja berba, ta jabar ta bata, mim jabar mata, jabar ta mata, sin jaresia jabar yasia mata sia. Ngajar kos gitu doang. Cuman nyana lamun deuk sasare be maca Yasin, maca Tabarok, maca Waqiah. Tas sakitu doang. Maut, kubur 20 tahun dikubur, pelebaran jalan digali belegar kan. Geus puguh tah mah wali-wali Allah mah. Wali-wali Allah manu ahli Allah lamun digali kuburanna masih belegar wajar. Ieu mah jelema biasa. Nah, mantak ibu bapak ieu nya lamun deuk sare wae maca Tabarok. Aduh, Kiai. Baca Tabarok di mana tuh? Gak talar Tabaroknya juga. Kalau nggak talar Tabarok Waqiah sama. Kalau nggak Waqiah mas Yasin lagi panjang. Kalau Yasin nggak talar mah itu surat Kahfi. Oh itu lagi mati saya mah baca surat itu. Nah sekarang kalau pengen aman di kuburannya baca inna anzalnya aja 7 kali sebelum tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa adraka ma lailatul qadr. Sama yang tadi. Yang buat ngelahirin tadi. Iya inna anzalna 7 kali. Nah, beres 7 kali. Makanya kalau jadi perempuan mohon dulu sama suami. Pak, jangan diganggu dulu. Ngapain? Saya baik baca inna anzalnya dulu. Ya, 7 kali. Antar aja. Udah ngebet nih. 7 kali mohon sama suami, jangan ganggu saya. 7 kali. Aduh, Kiai katanya tidak andalnya mah masih kebanyakan 7 kalimat. Emang lu mah blon kali, nggak mau bacaan. Kulhu aja 3 kali, palak sekali, nas sekali, Fatihah sekali. Cuman caranya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. 3 kali. Yuk. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bapak Maju. Nah itu baca aja. Insya Allah. Wah, kamu mau lanjut bacaan kos gitu. Ya. Nah jadi urang ieu
pertemuan malam ieu hiji renung ke urang di alam dunia bakal balik ke akhirat kudunya jalan jang ke akhirat majlis salim pondok pesantren di samping urang geus nyaho jalan ngamal ke pengamalan anak memeh sare ari maca yasin panjang teuing tabarok panjang teuing waqiah panjang teuing nah iyalah dibacaan falak kulhu 3 falak 3 nas 3 maka ina anzalna lamun nguburkeun teh gelung sok gede kieu kan baca ina anzalna 7 taruh di sini ina anzalna taruh di sini itu hikmahnya apa karena waktu hidupnya enggak pernah baca ina anzalna jadi batu aja tanah yang dibacain ina anzalna hikmahnya ada begitu malaikat datang ke belah dia cek batu ada apa sih malaikat mau nanya udah dijamin dah sama saya dah. Jangan tanya-tanya ini saya udah dibaca ina anzalna 7 kali udah nggak ada jalan buat ditanya pindah malaikat ke belah dia aya deui batu dek naon malaikat dek nanya aya kula geus maca ina anzalna baca ka dia sampai ka dia geus ujang tanyaeun malaikat bingung kan ujang nanya ieu jawab ina anzalna ieu make batu bae make batu manjur batu gelung dibacaan diteuneun di kuburan ieu bakalna ieu nyana ngabela ka urang ya Allah ya Rabbi ieu batu komo lamun dibaca ku urang nah ieu kan lain lalagaan tah bentak urang mah ulah eureun-eureun ulah diputuskeun lamun anu maot ganjel make batu ganjel ulah dibacaan kieu deui beres teh ganjel mayit entar malam lu datang ke Haji Pendia dijamin datang lamun teu percaya buktikeun mun isuk anu paeh misalnya atau irhabe minggu hareup ya nu ngubur ya sukuna di datang syair ka Haji Asba ya wah datang kucluk ada apa lu siapa ini yang tadi saya dikubur ini ngapain ke sini ya mau ngajak Pak Kiai ya tuh masing-masing aja nah ya pada jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah iyalah malam ieu sakaligus jang bahan renungan urang hirup di alam dunia bakal balik ke akhirat amun urusan awak doang awak bakal dikubur tetapi lamun diurus roh urang bakal balik ke Allah tempat jang memikirkan tentang Allah dimulayan di pondok pesantren siap pondok pesantren di dia untuk mempelajari mimiti amil jurumia sampai sapina insyaallah eta ge si ahli lamun bisa lamun teu bisa atuh si alina bakekeng ku urang insyaallah ya gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan pondok pesantren ieu dibere panjang dibere berkah alina jeung pamajikanna dibere sabar Kyai Haji Asbana dibere tawakal jeung sabar urang dieuna ge mudah-mudahan dibere tawakal jeung sabar akhirna urang kabehan mudah-mudahan husnul khotimah